Coba masih asa. Anjir. Senior yang senior ya. Wah, gegedugna datang lu. Bos mah jeung bos atuh. Nang tangka aing sia teh. Nyir, Pak. Ayo pahlawan, Pak. Ya. Ini teh tadi nangtang. Nang tang silang teh. Sok sia Semar. Waduh si eta. Pangaruh dunya nepi ka kieu babatok sia. Heh? Sok. Lamun bener-bener anjeun Semar si Cepot hayang kawin Lalasari, elehkeun heula aing nyaho. Aing eleh kawin si Cepot, si Lalasari. Bu. Sia teh bener ieu teh, nama kejeng teu. Piye iki? Tak kandhane kok ngalah nyeyel. Opo ojo nesu. Pak bahasa naon itu, Pak? Teuing yang api-api ngarti we urang mah. Sumatera. Piye iki? Itu maritis aing. Pak, artinya piye iki teh? Di mana cenah Kakang Semar? Aduh. Jancuk. Ya, jancuk. Nuhun, Cuk. Ai jancu teh Pak, ganteng yan. Oh, jancu teh ganteng. Berarti kabeh di dia jancu. Sok sia yang nyaho, lamun bener-bener sia laki langit akan jagat. Ijen jeung aing. Sok sia Semar. Rame. Kenapa ini? Kunjungilah beramai-ramai. Mari saksikan bersama. Kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua dalam acara Ngadu Bangkong Korodok sareng Entok Jaluna. Silakan. Kau yang benar teuing sila wala. Sok Semar, sok. Kurang ajar, lulus ya aduh. Dan bapakna dileuskeun ku bapakna. Sia hayang dileuskeun ku aing. Aduh ampun Kang. Ampun Kang. Hayang dileuskeun ampun. Moal alim, bener, alim. Minta duit atuh. Sabaraha? 300. Heh, 300. Oh iya mangga Cang. Nah, gitu atuh nuhun. Iya, beres. Bakal kawin. Nuhun, Pak. Cager sia. Aduh. Kurang ajar Semar, lulus. Ya 200 dia, aya 200 dia, ya. Aya 200 dia, ya mangga. Tong dileuskeun. Moal. Aing ngarti kitu nuhun. Nuhun no, ya jang kopi. Nuhun. Utah deui digaplok saku aing. Oh, manya utah wae. Kalau nyeng si eta. Cager. Aduh. Kakang Semar bere kasempatan lulus ya. Hayang poho ka dieu. Hayang dileuleskeun bapakna ku bapakna ayeuna anakna ku anakna. Hayang dileuleskeun alim mung alim bener mung alim nah tu teu ngarti maksudna naon ai si Cepot oh da artos na Syekh beak duitna beak aya meureun ngorehan 20 wae mah teu aya Syekh teu tulus gagal eteh mah saur tamilung namanya anu 500 50-50 naon 50-50 kumaha bagi dua kumaha 50-50 teh bagi dua sawae akak kuring jeung bapak coba bagi tilu goblok si teh tepan bapak jeung kuring jadi dua jikeun jadi 50-50 sabaraha duitna 500 berarti bagi dua teh sabaraha kuring 400 akak 100
Antong bisa tuh. Malawe. Cager, syah togok. Aduh. Kakang Ismoyo. Naon syah teh togok? Apunten Kakang Ismoyo jisim abdi paratos ngunghak campelakan jadi lancuk. Naon mah? Kang salaresna pun anak teh loba nu pikabogoh di pikabogoh ku jin. Pun anak teh loba nu di pikabogoh ku dedemit. Salaresna pun anak teh katari kapati kapentang asmara gama ketuang putra astra jingga. Tapi teh sieun loba jelema anu nyiliwuri. Sieun loba jin anu nyiliwuri jadi Kakang Semar jadi si Cepot. Abdi teu ayang tapi kieu mah parantos sumping Kakang Semar. Bagja Kakang Semar jisim abdi bebesanan jeung jisim abdi Kakang Semar. Ayeuna anjir man. Dikasih ku andik. Pak nah gitu teh bau sangu. Lamun kitu masalah dewek beureun ke hampura we. Mudah-mudahan anak si lain jeung anak dewek jadi kulawarga nu sakinah mawaddah warohmah. Amin Kakang Semar. Ya. Sakitu we ti wasa parakan jahapunten tina samudaya kalepatan.